Kacarioskeun Mama Satibil gentur sawaktos aya di Mekkah, mantena sempet ngarang 3 kitab. Di antawisna nyaeta kitab Nasta'in, kitab Dahlaniyah, sareng kitab Khutbah Jumat. Lamun urang mah ka Mekkah jigana paling sibuk meuli oleh-oleh. Hari Mama Satibi mah di Mekkah teh sibuk nyieun kitab, sibuk ngarang kitab ngalap berkah di kota Mekkah. Kacarioskeun di antara 3 kitab anu dikarang ku Mama Satibil gentur teh aya salah satu kitab anu sangat dipikarset ku raja, nyaeta kitab Khutbah Jumat. Saking kuresep-resepna ieu raja kana kitab karangan Mama Satibil gentur, akhirna Mama Satibi dipanggillah ku ieu raja. Begitu Mama Satibi parantos ngahadiran undangan raja, kemudian ngobrollah didinya antara raja sareng Mama Satibi. Di tengah-tengah obrolan, ieu raja sebenarnya ngundang Mama Satibi lain sangundang-undangna, ternyata boga tujuan. Naon tujuanana? Ternyata ieu raja teh hoyong nikahkeun putrina ka Mama Satibi. Wih, eta tah batur mah ngarang kitab teh kuat bisa kawin jeung raja. Sawaktos Mama Satibi nguping karena tawaran raja untuk menikahi putrina, atuh Mama disetujui, mangga siap insyaallah sim abdi kersa nikah sareng putri raja. Kacarioskeun ieu Mama Satibi nikahlah sareng putri raja. Saparantosna sababaraha sasi dirarasakeun ku Mama Satibi, ternyata Mama Satibi rumah tangga sareng putri raja teririwit, teu damangan wae. Akhirna ieu Mama Satibi lompatlah ke guruna curhat tentang masalah rumah tanggana. Sawaktos guru Mama Satibi nguping curhatan Mama Satibi, kemudian guruna ditarekahan, dipangmilariankeun solusi ku guruna. Saparantosna ieu guruna berusaha milarian solusi kanggo Mama Satibi gentur, akhirna guruna Mama Satibi teh nyarios kieu, Satibi, ternyata geuning anjeun mah henteu cocok rumah tangga sareng urang Mekkah teh. Anjeun mah cocokna nikah ka urang kampung anjeun gentur, ngan kade ulah ningali beungharna sareng ulah ningali geulisna. Ayeuna mah anjeun uih we ka kampung anjeun, rek pilarian seorang istri ngan sing inget cek tadi ulah ningali geulisna, ulah ningali beungharna. Di mana anjeun tos mendakan seorang istri di kampung anjeun, anjeun bakal gaduh keturunan anu ngagaduhan ilmu agama luar biasa. Sareng eta keturunan anjeun teh bakal menang ilmu kasaktian anu luar biasa, sehingga eta keturunan anjeun hasil nikah sareng orang kampung teh moal sieuneun ku jelema. Saparantosna Mama gentur dipasihan petunjuk ku guruna sapertos kitu, teu kacarioskeun sabaraha lamina. Kemudian ia Mama gentur teh mulihlah ka gentur. Teras digentur mendakan seorang istri.
langsung wae ku Mama Satibi ditikah eta istri teh. Teu kacarioskeun dina ieu buku sabaraha lamina nikah Mama Gentur sareng orang Gentur teh, maka lahirlah seorang putra anu bener-bener teu sieun ku makhluk kusabab ngagaduhan ilmu agama sareng ilmu kasaktian anu luhur nyaeta Aang Nuh. Sareng sakumaha kauningan ku urang sadayana bahwa Mama Aang Nuh namina harum dugi ka ayeuna dikenal ku sebagian masyarakat khususna warga Sukabumi Cianjur. Sering ziarah kadinya kusabab nama harum. Upami ieu kisah singkat Mama Gentur ku urang dilenyepan, maka bakal aya pelajaran anu sangat berharga tina ieu kisah. Di antawisna mana pelajaranana tina ieu kisah? Patuh kanu janten guru ternyata bisa janten sabab wasilah urang ngagaduhan putra putri anu soleh. Nu kadua, hormat sareng patuh kanu janten guru oge tiasa ngabuahkeun ilmu anu berkah sareng anu manfaat. Sakumaha anu ku urang kauninga ayeuna, Mama Gentur begitu harum dugi ka ayeuna, teu liren-liren kuburanana seueur dijarahan ku para pecinta Mama Gentur. Kepatuhan Mama Gentur kanu janten guru lain hanya sekedar dina masalah tadi perkawinan teh, tapi dina hal anu sanesna oge Mama Gentur selalu patuh sareng taat kanu janten guruna. Kacarioskeun Mama ngalih ti Gandaria Pasir Hayam Cianjur ka Bobojong Gentur. Lajeng Mama Satibi ngadamel bumi di Bobojong. Namun henteu lami Mama di bojongna, kumargi tempatna teh ternyata teu raoseun, angker nepi ka sok aya sering aya jin anu ngajirim, bahkan sering ngajailan. Sabab itu lapor deui lah ieu Mama Gentur ka guruna supaya dicek. Saparantosna dicek ieu tempat ieu bumi anu di Bobojong teh, ternyata saur guruna, Satibi ieu mah geuning lain keur piimaheun, ieu mah tepi alusna keur dijieun tempat kuburan, teu cocok ieu mah, teu cocok dipake cicing ku anjeun. Kemudian tidinya Mama Gentur milarieun di tempat. Akhirna Mama Gentur ngalihlah ka tempat mun ayeuna mah sebelah kalereun Menara 5, tapi ari kapungkur mah teu acan aya Menara 5. Samemeh di eusian dicek heula ku guruna Mama Gentur ieu rumah teh. Begitu dicek ku guruna Mama Gentur, saur guruna, ieu mah rada bagus ya tempat teh, lamun anjeun mukim di dieu maka ilmu anjeun engke bakal mekar jeung bakal harum ka mana-mana. Nah, akhirna Mama Gentur linggihlah di dinya. Sareng ketika linggih di dinya kabuktosan cariosan guruna, ternyata ilmu Mama Gentur tidinya berkembang sehingga santrina oge kuat seueur dugi ka ribuan jeung namina harum dugi ka ayeuna. Etalah hikmah cerita kanggo urang sebagai murid kudu hormat kanu janten guru, kudu takdim kanu janten guru sareng kudu nurut. Hikmahna kanggo para guru naon? Nyatang tos aya ngan kusabab sing kuring mah sanes guru
mentak tepati bisa ngalah hikmah pikeun guru ngan ieu mah susuganan we tetebakan kira-kirana lamun diambil hikmah kanggo guru berarti seorang guru ulah cicingeun ulah kajongjonan kudu terus-terusan ningkatkeun ilmu baik ilmu agama baik ilmu pengetahuan lain sebab ketika tos dipercaya kuno janten murid maka murid bakal masrahkeun sagala urusanana kanu jadi guru. Nah di dieulah seorang guru kudu geus bener-bener bisa waspada lahir batin. Mudah-mudahan ieu cerita singkat sing seueur manfaatna pikeun sim abdi khususna umumna pikeun saha wae anu ngupingkeun. Bilih teh mah aya nu bade nambihan hikmah naon wae anu terkandung dina ieu kisah mangga catet dina kolom komentar pikeun nambih-nambihan ilmu kanggo sim kuring. Bila perlu masukan di para pendengar mungkin ku abdi direkam diupload deui tah komentar-komentar di para pendengar teh wallahu a'lamu bishawab.